mana-mana. Di dapur kula itu beas dua karung bawa sakarung kakobong bawa. Baheula mah kitu. Ayeuna anu kitu teu. Padahal lamun geus eueuh santri di pasantren hancur ieu. Bener teu? Bener teu? Lain ngabelaan santri, aing ngarasakeun peurih baheula. Oke, aing bolak-balik ka imah neangan bekal. Untung kreatif aing mah dagang rokok baheula. Perih ceng ngalaman perih kuring ke di Ciberem perih baheula. Bebeja kuring mah ka angkal marhum di Ciberem. Punten pamit anjing duwi ka asar abdi mah ngiring ngaos kunaon gitu Sep dagang rokok. Di mana? Biasa terminal Sukabumi. Rokok ngudag-udag elep aing dagang rokok. Ya Allah perih tak lamun asup ka kobong teh isuk naik dagang ieu rokok tinggal 2 batang polo eta geus bunyi aing nutupan babaturan aing molor rokok cek babaturan teh engke Sep cenah akhir bulan aing balik nyokot bekal di lunasan atuh aing ayeuna mana bekal aing ya Allah izin ka guru sim guring mah punten nyunkeun widi nyunkeun ridona paling abdi ngiringan teh ba'da magrib bae teh anjing biasa abdi mah sok liar bae gae kumpul-kumpul hayang meuli kitab aing mah dagang rokok menang kauntungan meuli kitab. Ya Allah emang dididik we nunggu bapak peurih insyaallah balik lamun can mau duit can mau duit berarti aing kita usaha meureunana. Ya Allah ya Rabbana kapeurih didikan ti kolot jeung ti guru jangan dipeurah baheula mah kitu pan nya bener teh ayeuna mah ogo ayeuna mah komo di modernkeun mah nyeusuh tinggal make ayeuna mah baheula mah eueuh baheula gawe ngesang baheula mah santri baheula dahar gelas ayeuna beas 2 gelas jadi seuneu urungkeun hau air liwet jangan uyah aya laukna eueuh pucuk daun kopi petik cengeng wah seubeuh lintuh ayeuna mah make catering teu nyaho tutung budak ayeuna mah teu nyaho tutung kastrol modern. Untung orang mending kena kieu we berkah masak sendiri cuci sendiri itu tah garuk sendiri nu budugna sendiri gitu itu diajar peurih supaya jara dipeurah ulah hayang nikmati heula ulah hayang senang ti heula. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, para santri rahimakumullah, calon-calon ulama Allah. Anu insyaallah jadi harapan para ulama para sepuh ayeuna, ama juga berharap bahwa ieu pengikut-pengikutna yang jadi penerus-penerusna insyaallah sing dikabul sing diijabah. Jadi lamun di hiji kampung aya santri, aya pesantren pasti datang ka barokahan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang jelema anu rajin diuk di tempat belajar, di tempat ilmu, di majelis itu adalah umat yang paling dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pulang ziarah dari Uhud, nangis Rasulullah di sepanjang jalan. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kau nangis Rasulullah? Apa kau capek? Apa kau lelah? Apa kau sakit? Kalau lelah istirahat dulu ya Rasulullah, jangan diteruskan jalan. Rasul jawab, aku nggak lelah, kaulah teu capek, kaulah teu gering, kaulah sehat, kaulah jagjag. Atuh kunaon salira nangis ya Rasulullah? Istaqtu bi ummati, saur Rasulullah, kaulah nangis kusabab rindu ka umat kaulah. Sono kaulah ka umat kaulah. Ini sahabat kaget ya Rasulullah. Anjeun sono ka umat salira, nah kaulah ieu nu kumpul milu ziarah sareng salira, kaulah sanes umat salira. Dijawab ku Rasul, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Ya sahabat mungkin penasaran, ya Rasulullah, nu dimaksud ku salira umat nu mana? Lamun lain kaula umat nu mana?
anu dipikasono dirindukeun ku Gusti, mana jelemana ku mulia-mulia teuing eta jelema, ku bagja-bagja teuing eta umat, mana umat Gusti? Rasul ngajawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani, satu kaum yang akan datang nanti setelah aku tiada, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tapi mereka iman, cinta, dan selalu mengagungkanku. Siapa? Kita. Urang nu dimaksud ku Rasulullah, umat nu paling beruntung, anu dirindukan ku Rasulullah teh urang, can pernah panggil jeung Rasul, can pernah nguping suara Rasul, can pernah amprok jeung Rasul, can pernah melihat wajah Rasul, tapi urang cinta dedeh pasti sok ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Ini sahabat makin penasaran, ya Rasulullah, begitu hebat umatmu di akhir zaman, padahal mereka tidak pernah ketemu denganmu, mereka tidak pernah mendengar suaramu, mereka tidak pernah melihat wajahmu, tapi mereka ditandai olehmu sebagai umat yang kau rindukan. Apakah aku bisa ketemu ya Rasulullah? Apa kami bisa ketemu dengan umatmu yang mulia itu? Cek para sahabat, sono sahabat yang panggil jeung urang penasaran. Rasul jawab, pasti bakal ketemu. Saur Rasul, di mana Gusti? Ke di yaumil mahsyar. Teu kurang teangan we cirina ti ayeuna urang jadi umat nu dipikasono ku Nabi. Dipikasono sok rindu ka Nabi urang. Hei. Hei. Capek aing. Rindu sama Rasulullah? Ya iya haruslah, kita harus rindu sama Rasulullah. Cirinya rindu kan selalu senang menyebut-nyebut namanya, betul? Si Tony kerbogoh kasih tini kan si tini baru disebut-sebut. Aduh, rek mana-mana get tini, rek molor get tini, tapi rek ngalogat tini. Ya Allah, tini udah dibayang-bayang. Cik ayeuna nama ka Rasul, ya Rasulullah. Mau tidur ya Rasulullah. Entong urang umat na eyang na oge geuning maca sholawat, piraku urang umat na dipikasono teu daek maca sholawat kan gitu. Urang ge kudu maca sholawat. Bukti cinta na rindu na urang ka Nabi, senang menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana sok aliwu kadang-kadang jelema nu ngaku cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, bohong dina praktekanana eueuh. Wah, kumaha saya bukti nantong karena sholawat aya jelema nu marhaba dianggapna teh gereja cenah. Nah yang nyekek aing ka jelema eta tah. Heuh di Kalawang jamaah marhaba tiap malam Jumat, wih bari ngaliwat ke masjid asa di gereja nya. Duang di gereja nya. Barudak laporan, anu nyebutkeun duang di gereja cenah. Saha? Tetangga masjid. Datangan, Pak, maaf. Tadi ngomong naon? Di mana? Keur ngaliwat di masjid. Ngomong naonnya, sapura-pura hati-hati jauh ya. Tadi ngomong naon, nyebutkan siga di gereja. Oh, heureuy Pak Haji. Heureuy naon? Ya eta pas lewat masjid barudak nyanyi, lain nyanyi syair, nadom marhaba. Berjanji, belum tolol tegaul sia. Nyebutkan nyanyi cenah eta. Pedah dilagukeun heupan piraku sholawat teh dilagukeun asa teu ngeunah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Make syair, make qiraat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. أشرق البدر علينا فاختفت من
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kan ciri jalma nu cinta kana hiji perkara sok loba nyebutkeunana, rindu cinta berarti seneng nyebut-nyebut Allah, manggil-manggil Allah, manggil Kanjeng Nabi Muhammad. Ingat, meskipun itu sering dibahas, sering diucapkan, sering disampaikan oleh para kiai, para mubalik, Rasul ternyata benar merindukan orang yang senang menyebut-nyebut namanya. Siapa? Umat yang senang menyebut-nyebut nama Rasulullah. Resep maca sholat, resep zikir. Dina hiji riwayat Rasulullah SAW ketika pulang dari majelis dikumpulkan ia para sahabat di luar majelis. Cek Rasul ke para sahabat, sahabat dulu ka ditu tuh tebing itu belah ditu tuh padang pasir. Cek para sahabat, aya non Gusti, engke didinya aya nu liwat, eta nu liwat calon ahli surga. Atuh kabeh sahabat nulu ka ditu jauh-jauh. Oh, nu liwat euy. Di mana Gusti? Oh, belah ditu tempo dulu turun terus. Aya nu liwat. Piraku si eta kulanya masih eta mah asukan aya deui geus lila eueuh nu liwat deui. Poe kaduana beres ngaji Rasul keluar deui jeung para sahabat, aya naon deui Gusti, urang dulu di ka ditu ka anu liwat, eta nu liwat calon ahli surga. Buruk sahabat ka ditu dulu. Eta mah cum lain eta mah kitu. Aya di nu liwat. Cek Abdullah bin Ubay, perasaan ieu jelema nu kamari deui eta nu liwat. Kulanya eta imahna di lemur tatangga belah ditu eta. Pirakunya nanya. Beres. Eueuh deui nu liwat ngan ukur eta jelema nu kamari keneh nu liwat. Poe katilu beres ngaji kaluar deui. Diteuleul deui. Cek Rasul ka nu liwat cenah eta calon ahli surga, diteuleul deui. Lilah. Wah tetap geus 3 kali eta bae eta jelema eta. Masuk ke majelis Abdullah bin Ubay henteu penasaran ini kalau mau eta jelema nu disebut calon ahli surga ku Rasul. Begitu datang ka eta lemurna, Assalamualaikum, salam warahmatullah. Oh, Abdullah ya naon lain tulungan bae kaula teh wayahna sing rido kaula rek ngadon nginep di imah hanjeun. Kunaon biasa ya masalah jeung awewe jeung pamajikan biasa Abdullah nyen alasan berenang ameh katarima bisa ngendong didinya maksudna ngendong hayang neliti naon ieu kelebihan jelema ieu ku Rasul disebut calon ahli surga. Nah salatna pangrajinna panghebatna, ngaji Quran pangrajinna, zikirna panghebatna. Masalah naon ieu teh nepi ka ngadon ngendong di imah kaula ieu mah sederhana kitu naon teu jadi masalah, nu penting kula bisa ngendong di dieu. Emang kayak masalah biasa rumah tangga kan rumah tangga mah aya seneng ya susah. Keur seneng ya pamajikan kula keur loba duit biasa seneng. Kula kitu boga duit biasa nyengsol bibirna kaluhur naik gitu. Eta di mana-mana lain di Arab wae di Selahur ge loba nu kitu teh awewe. Ibu-ibu gitu di dieu henteu.
Hah? Siap tuh ngaku ibu-ibu. Salaki balik di mana-mana lah. Boro-boro keur hasil we ngajingjing babawaan nyengir bae ka salaki. Salaki teh barang bawa mah wah nyangsol naik ka luhur. Yo dengekeun Bu, salaki balik di mana mengkol heula sagedeung. Salaki balik di mana-mana teh kadang-kadang aya capek aya pusing. Komo lamun keur pusing keur capek teh boga duit. Makanya ulah ditambah-tambah kapusingna. Ibu harus mampu jadi penghibur. Kenapa sih? Loyo banget pulang cari uang. Cek salaki teu hasil aing teu boga duit, capek, pusing. Sabar kali. Kudu kitu cek ibu, sabar Kak. Sabar kumaha aing hayang ngarokok teu boga duit. Nganyukan bae era aing ka warung. Cek pamajikan cek ibu nu soleha dah timbang rokok gampang ya gelang hiji urang jual gitu ya mah lain salah kita bawa itu yang soal bibir ciduh muncrat karena banget salaki mun salaki keur pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngorang geus melendung. Maaf kalau ada yang tersinggung, maaf. Maaf. Itu bukan disengaja, tapi memang disengaja itu. Soalnya nyandung teu ngajak-ngajak aing. Cicing tong ganeng, ieu urusan aing ya. Ya Allah ya Rabbana, awas ya. Aya rumah tangga biasalah keriwa pokoknya mah kaula rek mentang ngendong di dieu bae mun diridoan cek eta sahabatnya hegae ridho ari anjeun mah daek sarena di dieu di imah sederhana kieu geuskeun bae milu ngendong dinya naliti lohor diperhatikeun da salatna biasa bae 4 rakaat. Maksudna sugan geus lohor aya salat sunatna loba henteu doang orang selahur bae. Assalamualaikum gua jeleng bae luncat eueuh. Sugan asar yo, asar sarua bae kitu biasa bae. Magrib sugan biasa bae assalamualaikum gua jeleng bae. Isya sugan nepi ka tengah peuting diukna dina sajadah. Henteu beres salat isya biasa bae. Oh berarti keur sare yo. Mantap teu sare eta sahabat Abdullah ngintip wae dina panto kamar eta nu boga imah nu disebut ku Rasul calon ahli surga. Sugan berenang tengah peuting dikir nepi ka subuh sugan tapi teu kadenge la ilaha illallah kadengena kerek bae nyegrek ngan seneng sok kadang-kadang kati sakadenge Allah tah aya kadenge Allah sugan subuh biasa bae lain poe ieu dan poe ayeuna aya kadua ngendong deui diintip deui peuting nepi ka teu molor-molor eta ngintip jelema nu disebut calon ahli surga biasa bae nepi ka 3 poe biasa akhirna cek Abdullah hei sahabat kaula rek balik bae ayeuna mah da geus 3 poe na ngendong kula di dieu teh oh atuh mangga rek eueuh mah ngan kula teh panasaran sabenerna kula ngendong di dieu teh lain alasan ribut jeung pamajikan lain aing geus kula keur ngaji beres ngaji sareng Kangjeng Rasul ngajak keluar ti majelis tuh deuleu cenah ka tebing belah ditu padang pasir ka anu ngaliwat eta anu ngaliwat teh calon ahli surga nepi ka 3 poe 3 kali ditunjuk deui aya jelema nu liwat terus aya deui jelema nu liwat eta keneh 3 kali ditunjuk jelema eta keneh nu disebut calon ahli surga ngaliwat eta tebing eta saha jelema teh anjeun nu ditunjuk ku Rasul sebagai calon ahli surga. Nangis eta sahabat teu salah kitu Gusti Rasulullah nganilai kaula majal mah biasa justru kaula panasaran Rasul moal bohong anjeun geus disebut calon ahli surga aya kelebihan naon anjeun nah anjeun sok maca zikir ribuan sholawat ribuan ternyata ku kaula ditaliti 3 poe 3 peuting tetep sarua bae jeung kula anjeun salat ibadah peuting mah kerek nu kadenge naon kelebihan anjeun jawabanana teuing sugan lamun ti ieu mah tina naon kula dina hate
sok teu eureun nyebut-nyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Sehingga lamun kaula keur sare tibra di mana kaula ngigau, kaula gundam, kaula nyaring eta dina ngigau kaula lain ngigau naon-naon. Allah, Allah, Allah. Saking ku geus biasa dina hate kaula nyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Narik napas, keluar napas, hate kaula sok dibarengan ku Allah. Jadi renghap ranjug ku Allah, 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 Allah. Orang boro-boro gitu dibawa ku imam beres sholat maghrib 33 subhanallah 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 weh neangan peserta la ilaha illallah hese tinggal aki-aki be tiluan jeung imam laki geus bararongkok la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji nu aktif nu dua mah riweuh hese dengan peserta zikir teh meni hese. Ya Allah ya Rabb, makana ya santri di mana keluar ya di pesantren cicing di lembur masing-masing ngumbara di mana bae oge tingalikeun tanjeunkeun syiarna agama Allah. Rasul selalu merindukan umatnya yang mana yang selalu mengingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, siapa lagi yang kau rindukan di antara golongan umatmu ya Rasulullah? Umatku yang paling aku rindukan adalah umatku yang senang mengajarkan ilmu-ilmu Allah dan menyampaikan rahasia sunnah-sunnahku di depan umat-umatku, sehingga umatku yang tidak ngerti menjadi ngerti, umatku yang bodoh menjadi tahu dan mampu mengamalkannya. Siapa di sana kategorinya? Ulama-ulama soleh, ahli ilmu, ahli ibadah. Beliau inilah mudah-mudahan yang dirindukan Rasulullah SAW. Santeuna ama dirindukan ke Rasul, orang nu jadi muridna digerok. Hei, Sep, dieu. Cek amang ke. Malaikat tong ditahan. Eta sok ngeusi haul di aing jadi. Sas. Aduh, eta santri kaula. Oh, digerok ku ama. Hayang digerok. Iraha. Iraha. Ayeuna. Bareng. Oh, bareng jeung Ki Jamal. Oh, gak. Ya Allah, ngan sieun gula mah sieun. Ingat ka Abah, ya Allah. Abah di pasar Kemit, ingat yang dicarekan gua Abah pasar Kemit. Abah sia barok. Abah Ji Uci. Abah sia barok. Naon bah, sia tukang nyarekan batur. Sia tukang mamatahan batur. Terus bah, engke di akhirat nu dipapatahan ku maneh saroleh ari ibadah ngalalabring ka patos surga. Ceuk malaikat kamarana ye surga, malaikat ka surga. Ceuk malaikatna Allah, nah make ka surga kan kuring majal mah soleh. Kasolehanana kuring salat fardu, sok duha, sok istihoroh, tahajud, terus salat tobat, sok sodako, nyana nyaho kitu ti saha? Ti mubalig. Kiai nu sok caramah di lemur kula. Saha? Sasep, Sepo Barok. Ceuk malaikat atuh geura asup bae ka surga. Ya heula, nungguan deula si Sepo Barokna. Eta jamaah nama geus sia setia nungguan aing di pantos surga. Sieun begitu datang Sepo Barok dari borogon ku malaikat. Alhamdulillah min dzalik, cek malaikat sia mamatahan batur ai sia henteu. Ka batur mah tahajud. Kiaina mulur. Ka batur mah duha ya duha. Kiai nangge subuh molor. Duha na jam 2. Ya Allah ya Rabbana. Aya kiai kitu di dieu. Aya. Lain Haji Herman lain. Haji Herman mah soleh.
soleh. Lanjut kata lanjut. Ya Allah ya Rabbana di kopi majak mereka kali mayak aing letik alhamdulillah teta notifikasiun para asatid para santri awas ulah urang nunya angan ka batur mamawa obor ayo kapali dia ya dicangan ayo awas hati-hati dua lewak manehanana ka baturnya angan sia nu nincak tai nah awas kapali dia masih tai kapali dia manehanana dua lewak geuning aing. Hei, awas iya calon-calon kiai calon-calon ulama hati-hati ulah pinternya angan ka batur tapi sia nu ti soledat bisa eta caritana aing menang ilmu ti abah eta ti celongok dengengkeun sia barok siap abah siap jamaah siang geus ngantri di pantos surga sia datang di Borogot di malaikat. Aduh, ya Allah siap doakan sing istiqomah ilmu orang sing manfaat lain yang batur wajang diri orang heula ulah wangkul mah bisa mamatahan dua orang nanti kudu daek salat tobat orang nanti kudu sodakoh awas nyana pelit. Kiai nerangkeun ai sedekah teh kudu ku perkara anu alus anu dipika cinta. Kiai balik ceramah datang ke imahna. Kiai na molor. Da capek. Tarjol saya mah nu balik ngaji dina hadir ceramah kiai. Anu nungguan eta imah pamajikanana hudang pamajikan kiai. Cek pamajikan kiai aya naon di ka di mana? Ulah teh tadi cenah tos ngahadiran ceramah Bapak Kiai. Oh, terus kula menang ilmu. Terus cek kiai can aya sedekah kudu perkara anu alus. Kemudian dia kaula baju geus goreng kieu kaula bawa baju. Sugan di dieu kiai boga baju nu alus. Ieu pamajikan kiai bingung. Aduh, ieu mah tuan makan senjata. Lain senjata makan tuan. Ieu tuan makan senjata ieu carana. Ieu jamaah cerdas nu kieu ngaranna. Eta si ibu ajengan nempo ibu ajengan di tengah imah baju kiai nu anyar digantungkeun karak menang nyeuseum geus garing geus menang nyetrika digantungkeun di tengah imah eta favorit baju kiai eta dicokot dibungkus ieu mang pake bae ai majeunna mah nuhun alhamdulillah balik kiai hudang peuting narek ceramah dengan baju eta baju aing nu sok dipake teh mana cenah nyai oh tadi dibikeun ka saha kakeur sare aya jamaah ka dieu geus hadir tadi ceramah isuk ngahadiran aka ceramah cenah aka ngabahas sedekah tadi terus cenah mun sedekah kudu perkara nu alus nu pika cinta tadi eta jamaah nyusul ka dieu menta baju aka nu sok dipake ku akan jadi bikeun geus yeuh aka ngabahas kitu teh batur ka urang aya urang mah nu biasa bae kiai ge aya licikna eta kiai eta. Ya Allah ya Rabbana moal aya di dia moal anu kitu mah sabab kuring tiap menta ka Haji Jenal pasti dibere wae alhamdulillah tapi Haji Jenal menta ka aing can pernah dibere wae sabab can lunas nu aing mah itu manfaat insyaallah. Jadi kita yakin bahwa yang kita peringati haulnya adalah ulama yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, siapa yang dirindukan Rasulullah? Ya Rasulullah, tolong jelaskan mana tandanya orang yang kau rindukan. Umatmu di akhir zaman yang paling kau rindukan ya Rasulullah adalah umatku yang senang menjaga kesucian dirinya, menjaga kesucian diri. Dohir resep ngadawamkeun wudu, batinna resep ngabersihkeun hate jeung kolbuna dibersihkeun tina panyakit-panyakit jeung runtah-runtah hate nu bisa ngahalangan doa teu diijabah. Sabab rasa dan rumasa dina hate urang loba panyakit, aya sombong, aya takabur, aya sirik kabatur, aya panasan, aya sarakah, aya dendam, aya hasud, aya jahil, pupus ayeuna keneh
supaya orang termasuk orang nu dirindukan ke Rasulullah. Kenapa Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq menjadi kebanggaan Rasulullah SAW? Karena ketika Rasul ngobrol dengan malaikat Jibril, ketika Rasul meminta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong ceritakan kehebatan Umar bin Khattab. Lalu Jibril jawab, kalau ingin tahu kehebatan Umar bin Khattab, kalau dicatat, ditulis kehebatan Umar bin Khattab, pohon di seluruh dunia dijadikan pena, air laut di seluruh dunia dijadikan tinta untuk menulis kehebatan Umar bin Khattab, maka pohon di seluruh dunia, laut seluruh dunia tidak akan cukup untuk menulis kehebatan Umar bin Khattab. Rasul gogodeg hebat sahabat kaula. Ayeuna Jibril bejakeun kehebatan Abu Bakar Siddiq. Dijawab ku Jibril, lamun hayang apal kehebatan Abu Bakar Siddiq bandingkan jeung Umar bin Khattab. Kehebatan Umar bin Khattab hijikeun jeung keluargana Umar bin Khattab anu soleh pikeun nandingan kehebatan Abu Bakar Siddiq, moal cukup. Lebih dahsyat lagi Abu Bakar Siddiq. Rasul tanya, ya Rasulullah, ya Jibril, kok bisa hebat eta ulama-ulama kaula? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, ku hebat kitu, ku mulia kitu, loba salatna, loba ngajina, loba puasana. Dijawab, laisa bikasratis shalah wasyam, walakin bisafai qulubihim wa bisakhawati nufusihim wa bisakhawati nufusihim. Lain pedah ku loba salatna, lain pedah ku loba puasana, tapi eta dua sahabat Rasulullah mulia, bahagia, tinggi derajatnya ku sabab mampu ngabersihkeun hate jeung mampu ngendalikeun hawa nafsuna. Lain bersih tohir nawungkul urang kulajim lah ngadawamkeun wudu, tapi hate urang oge kudu milu bersih. Yuk diajar bersihkeun hate supaya ilmu ti guru-guru urang, ti para ulama, ti para kiai cepet nyampe na nerap dina hate urang. Ya, insya Allah engke guru urang nu jara rangkung nu kararase prek naik. Ya, ieu mah penek ieu mah. Cicing ieu kana fisik lompatna ieu. Sabab tadi Ki Jamal, Ki Jenal geus ngomong bae. Ya cenah, nu penek wae, nu penek cenah. Ka aing teh bari kitu teh, nu penek wae cenah. Sawias kuring penek. Sabab ingat kana kaidah Arab, al-qasir nisful fitnah. Jadi lain tak didinya tok fitnah, al-qasir nisful fitnah. Nu pendek biasana cerdas. Hidup pendek. Mah ek cerdas kumaha nu pendek wih tina otak kana hati deukeut sajengkal teh. Tapi ingat Ki Jenal, kita beriji Ki Jamal, insyaallah nu jangkung oge aya qaidahna. Cek orang Arab at-tawil nisful jamil gitu. Nu jangkung biasana kasep. Eta kelebihan teh. Nu jangkung mah sok bodas mancung, nu penek mah geuneuk. Keun bae aing mah geuneuk ge laku. Maaf, Abu Nawas pendek tahu, tapi cerdas, betul. Luqmanul Hakim sampai diabadikan dalam Al-Quran ayat surat Luqman, itu badannya pendek kecil. Abu Nawas letik pendek komo. Tapi Abu Nawas pernah nyeun aturan di Baghdad. Masyarakat Baghdad demo ka imah Abu Nawas. Cek Abu Nawas, hei masyarakat Baghdad, ulah rek narima semah ka Baghdad, jelema leuwih pendek ti kaula. Waktu kabeh demo ka imah Abu Nawas. Nah naonan di Abu Nawas? Emang Baghdad nu anjeun. Ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun. Non maksudna? Dijawab ku Abu Nawas, ulah pendek geus pinter cerdas. Komo aya jelema leuwih pendek ti kula, berarti leuwih pinter eta jelema. Heureuy eta Abu Nawas. Ternyata diuji kecerdasan anak. Di Mesir aya suami istri, yo dongeng deui wae. Hikayat. Ai salakina kasep, ai pamajikanana orang Arab pasisian, Bedawi hidung. Salakina tukang heureuy, cek salakina nyai engke tanggal 14 bulan purnama tengah peuting keluar. Lamun bulan purnama leuwih endah tibatan nyai, berarti urang pisah. Maksudna pisah teh pisah sare, cek salakina. Tapi lamun bulan purnama engke malam eleh keindahan anakku nyai, berarti kita terus bersama. Begitu malam bulan purnama pamajikanna keluar tengah peuting, nuluh kaluhur
indah bulan purnama, bintang gemerlap, masya Allah, nangis eta istrina kula eleh kaendahan ku bulan purnama, kula mah hidung asup ka kamar, salakina sarena di dapur, isuk-isuk nyamperkeun bari ceurik cek pamajikan anak, Kak berarti jadi urang teh cerainya, sandu cerai. Pan penting kula ningali bulan purnama lebih endah, kula mah goreng. Berarti cek akak pisah, maksudna pisah sare. Pan enggeus pisah sare, akak di dapur, nyai di kamar. Berarti pisah. Ante, akak geus numpat kana cerai. Cuk saha? Akak tetep cinta ka nyai. Urang ngadu ka ulama Mesir, aya 8 ulama nu 8 kabeh ngadukung bulan. Cek nu 8 ulama Aisyah kalalakina yo nyoba-nyoba ngabanding-banding pamajikan sia jeung bulan nya endah kene bulan purnama daripada pamajikan sia, maka diadu-adu jeung bulan purnama. Kula ge neuleuh penting bulan purnama endah banget, geus ngahina ke ya awewe hideung nu 8 ulama. Tapi nu salap anu hiji nu kasalapan geus aya nama tong ka urang tatanya bae tu ka Baghdad indit ka Abu Nawas minta pendapat. Iya si lalaki lumpat ke Abu Nawas ke Baghdad, tapi ke Abu Nawas dicaritakeun masalahna eta 8 ulama di Mesir ngadukung bulan purnama leuwih endah daripada pamajikan kula, padahal eta kula bogoh keneh kumacarana da ulama lain nyerai pisah teh pisah sare, tapi geus kalaksanakeun kula di dapur peuting sarena, pamajikan kula di kamar. Begitu ngadu ka ulama nu 8 keukeuh eta ulama nu 8 leuwih endah bulan purnama dari pamajikan kula. Emang pamajikan kula teh Arab basisian hidung geunuk deui. Tapi kula bogoh, kula cinta kasolehanana. Cek eta Abu Nawas geus tong loba omong, ayo berangkat jeung kula. Berangkat Abu Nawas ka Mesir. Nepi ka Mesir magrib. Cek Abu Nawas, masjid nu sapake perjamaah di mana? Ya iya pusatna masjid di dieu. Hanya geus urang salat heula magrib. Salat magrib di dinya. Begitu asup ka masjid eta ulama nu 8 araraya jeung jamaah di Mesir araraya. Begitu ningali ka tukang aya jalmi pendek leutik. Ieu si ulama nu hiji apal. Nu ditah nuduhkeun ka Abu Nawas wae ieu ngomong ieu nu hiji ulama, bapak-bapak alhamdulillah urang berkah ku sabab ayeuna urang kadatangan ku ulama besar ti Baghdad, sok sanajan awakna leutik. Saha? Abu Nawas. Ieu nu 8 rep ka tukang, bener aya Abu Nawas. Cek nu 8 ulama eta geus atuh tabarukan bae ki Abu Nawas ngimaman bae salat magrib. Cek Abu Nawas mangga iya lumayan cenah dijawab ku aing di dieu. Abu Nawas asup ngimaman ke pengimbaran, Allahu Akbar, miluan takbir kabeh, bisa Fatihah beres nepi ka waladhdallin amin. Beres Fatihah Abu Nawas maca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal qamara fi ahsani taqwim. Kabeh makmum reuwas, termasuk ya ulama ya anu 8 ge reuwas kabeh ulang Abu Nawas jadi sesat kieu ya daripada salat ragu ya ulama nu 8 nu 8 sing garwa kabeh salat batal. Abu Nawas eureun macana, Abu Nawas stop tong diteruskan salat. Abu Nawas ngalieu jadi batal naon anjeun geus sesat ngarobah ayat Quran. Mana tadi nu dibaca kuduna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ciptaan Allah nu paling sempurna teh Abu Nawas lain bulan. Kunaon ku anjeun dirobah laqad khalaqnal qamara. Nyata bulan nu paling sempurna ciptaan Allah. Abu Nawas bari seuri pan kahayang sararia. Pan kahayang sia bahwa bulan purnama penting tadi leuwih endah dibandingkan pamajikan ieu jelema anu awewena hideung geuneuk. Ceuk sia endah bulan purnama padahal ieu pamajikanana bari hideung tetap jelema sanekeun jelema makhluk Allah yang paling sempurna rek dibandingkan jeung naon suk eta ulama nu 8 nuksuk ceurik menta hampura ka Abu Nawas tong menta hampura ka aing menta hampura ka Allah sia nu ngarobah ayat. Lain kula nu ngarobah tapi sia nu ngarobah ayat.
sakumaha gorengna jelema tetap paling sempurna ciptaan Allah. Hampura tiada maaf bagimu. Abu Nawas cerdas tapi sok sanajan pendek tapi jadi nu pendek masuk cerdas, nu cerdas mah pendek. Tungtungna ulama yang lain naik jadi imam, Abu Nawas pun jadi makmum. Beres sholat maghrib langsung musafahah, disadari para ulama sadayana kaulah anu salah hampura kusabab ngesilih hampura bubar Abu Nawas, maka kula gerek keluar ti dieu rek bubar sakitu dalam cekap hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.